Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ayeuna urang medar ngeunaan carita pantun. Ieu carita pantun teh referensi dina buku Panggelar Bahasa Sunda kelas 12 SMA SMK sederajat. Urang kawitan wae atunya. Jadi naon cenah ari carita pantun? Nah, carita pantun nyaeta carita rekaan nu ukuranana panjang. Gelarna secara lisan tur ngandung hal-hal anu pamohalan kawas dongeng. Pamohalan teh anu teu asup akal. Carita pantun biasana ditepikeun ku juru pantun atawa nu mantun, dipiri ku kacapi tur dipagelarkeun salila sapeting jeput. Nah, ayeuna urang mikawanoh carita pantun sajarahna teh siga kumaha. Carita pantun teh aya dina sameme abad ke-14. Tah ieu naha buktina naon? Naha disebutkeun aya sameme abad ke-14, buktina nyaeta ayana naskah Sang Hyang Siksa Kanengkaresian tahun 1518 Masehi. Dipagelarkeunana sacara lisan anu ditepikeun ku juru pantun atau nusuk mantun, eusina nyaeta ngeunaan lalampahan para sinatria putra raja nuker ngalaksanakeun papanceng atau nuker ngalaksanakeun tugas kartos. Jadi carita pantun ayeuna sameme abad ke-14 dibuktikeun ku naskah, dipagelarkeun ku sacara lisan, ditepikeun ku juru pantun anu nusuk mantun, eusina ieu ngeunaan lalampahan para raja sinatria. Ayeuna lajeng kana runtuyan carita pantun. Dina runtuyan carita pantun nyaeta aya 3. Aya miang, aya ujian, jeung aya mulang. Naon atuh ari miang? Miang nyaeta bagian carita nu ngalalokonkeun yen tokoh utama teh kudu ngalalana, boh kaleuweung ka dasar sagara, boh ka hiji nagara. Nah, terus aya ujian. Ari ujian teh sanggeus tokoh utamana lalampahan sok aya halangan atau harungan anu matak pigeluteun atau perang. Ta eta teh hartina ujian. Terus sanggeus gelut atau perang atau geus ngaliwatan atau geus ngungkulan halangan harungan anu kaalamanana, biasana sok balik deui ka nagarana atau anu disebut mulang. Geus kitu lamun geus mulang biasana tokoh utama teh sok dikawinkeun ka putri anu geulis jeung dijenengkeun jadi raja. Tah ieu anu disebut mulang. Sakali deui jadi miang menyaeta indit atau lalampahan ka leuweung atau ka dasar sagara. Tah dina lalampahan teh sok aya ujian nyaeta perang atau gelut teh. Sanggeus ujian biasana tokoh utamana sok mulang atau balik deui ka negara asalna. Kartos jadi runtuyan acarana aya miang, ujian jeung mulang. Lajeng struktur carita pantun. Struktur carita pantun nyaeta aya 4 kahiji raja, narasi, dialog, jeung monolog. Naon ari nu disebut raja? Anu terang. Raja nyaeta ciri mangkat carita anu eusina sanduk-sanduk anu maha kawasa. Sangkan salila mantun teh lancar. Jadi raja mah nyaeta pamuka acara atawa pangdua kanu maha kawasa sangkan acara teh lancar, ieu raja. Namun narasi nyaeta bagian carita anu ditepikeun ku juru pantun keur ngagambarkeun kaayaan atawa kajadian dina carita. Dina nepikeun narasi, juru pantun teh aya nu digorolangkeun jeung aya oge nu dihaleungkeun. Terus anu katilu nyaeta aya dialog. Dialog nyaeta paguneman antara hiji tokoh jeung tokoh sejena. Ya, jadi tokoh mah aya komunikasi timbal balik lah antara dua arah. Terus anu pamungkas nyaeta monolog. Ari monolog mah nyaeta guneman hiji tokoh ka dirina sorangan. Jadi lamun dialog mah nyaeta paguneman atau dialog jeung antar dua arah, komunikasi antar dua arah. Upami monolog mah nyaeta ngomong sorangannya. Kartos satuluyna carita pantun teh perlu ditetelakeun. Yen carita pantun mah baheula mah dianggap mibanda kekuatan gaib atau sakral kitu nya. Ku kituna dina magelarkeunana oge teu sagawayah, kudu ditetaharkeun heula ti anggalna. Malah baheula mah
mun rek magelarkeun carita pantun teh kudu nyayagikeun sasajen heula. Terang sasajen teh nyaeta ayana kadaharan-kadaharan jeung dupa pikeun didahar ku makhluk, pikeun persembahan ka makhluk gaib. Kitu deui juru pantuna oge biasana mah jalma lolong. Mun juru pantuna jalma anu bisa nempo atau jalma normal, salila keur mantun mah tetep kudu bisa peureum. Nah, bet jalma lolong atau jalma normal tapi kudu peureum, soalna lamun misalkan jalma anu beunta anu bisa ningali kadang fokusna teh ka mana wae gitu, bisa wae ningali ka ditu ka dieu. Lamun misalkan urang peureum atau jalma lolong kadang pikiranna teh sok fokus gitunya. Kartos dugi dia. Tah memeh mantun biasana juru pantun sok puasa heula. Lian teh eta juru pantun teh sok mibanda keyakinan yen anu mantun teh sabenerna mah lain manehanana tapi kakuatan goib nu nyurup ka dirina. Wallahu alamnya eta mah tapi biasana ieu mah anu mantun teh cenah mah lain manehanana tapi ku kakuatan goib. Atuh carita pantun nu dicaritakeun ku juru pantun ge sagemblengna sok ditalar. Carita pantun teh baheula mah sok ditanggap mun aya acara ruwatan, syukuran jeung salametan. Biasana sok ngundang carita pantun. Ayeuna mah mun aya salametan atau syukuran teh sok ngundang dangdutan. Eta bedana nya. Ayeuna mah carita pantun teh sok jarang ayeuna mah. Kartos taena lajeng kana pangjembar basa. Dina pangjembar basa carita pantun teh nyaeta aya nu disebut mantra. Tah, naon ari mantra? Mantra teh nilik kana wangunna mangrupa puisi atau wangun ogeran. Sok sanajan teu matok aturanana atawa teu ditentukeun guru laguna, guru wilanganana, oge jumlah padalisana, ugeran atawa aturan puisi teh bakal karasa upama geus dibaca atau dipapatkeun. Dina ieu mantra aya wirahma, aya nu ngaranna wirahma jeung purwakanti nepi ka areunah diunikeunana. Tah aya rupa-rupa mantra. Rupa-rupa mantra teh nyaeta aya rajah, aya jeung jawokan, aya asihan, aya ajian, aya singlar jeung aya jampe. Tah jadi rajah teh nyaeta kaasup kana mantra. Rajah teh tadi anu ku ibu tos didugikeun nyaeta mangrupa pamuka carita pantun atawa sasadu kanu maha kawasa. Terus aya nu disebut jang jawokan. Jang jawokan teh dipapatkeun pikeun menta kasalametan upama arek ngamimitian hiji pagawean. Nya. Jadi jang jawokan mah nyaeta menta kasalametan pikeun hiji pagawean. Upama asihan biasana disebut oge pelet, dipapatkeun kalawan maksud sangka nu sejen mika asih ka diri nu mampatkeunana. Jadi upama misalkan urang teh bogoh ka hiji jelema, tapi jelema itu teh teu bogoh, tawa cinta bertepuk sebelah tangan. Urang mah rek melet itu tiasa wae, tapi samemeh mapatkeun mantra asihan teh kudu biasana kudu puasa heula jeung aya sababaraha syarat anu kedah di cumponan heula. Terus ajian. Nah, lamun ajian mah dipapatkeun kalawan maksud pikeun meunangkeun kakuatan, kasakten jeung kabedasannya. Jadi lamun urang hayang kuat nyaeta mapatkeun mantra ajian. Lamun misalkan singlar dipapatkeun pikeun maksud pikeun nyinglar atau nyingkahkeun dina sagala panyakit atawa anu teu dikahayang, nyingkahan dina juri, suluman-suluman jeung sasatuan musuh hama jeung sajabana. Terus anu pamungkas nyaeta aya jampe. Jampe teh dipapatkeun pikeun ngubaran atawa ngaleungitkeun ka nyeri atawa ka sakit atawa kebiasaan anu teu hade supaya jadi hade atau cager. Ibu kan di dia aya penyakit oge. Kumaha ieu teh nyingkahan jeung ngubaran teh sami atawa henteu antara singlar jeung jampe teh? Tangtos wae beda. Lamun singlar mah mun ceuk urang mah bahasa Indonesia mah mencegah dina penyakit atau dina siluman-siluman eta make mantra singlar, mencegahnya garis bawahi mencegah. Lamun jampe mah nyaeta ngubaran. Nalika penyakit geus datang terus urang hayang cager nyaeta make mantra jampe. Lamun singlar mah karena mencegah penyakit can datang tapi urang geus make geus mencegah. Sakaya deui upama rajah muka carita pantun atawa sasadu kanu maha kawasa, upama jeung jawokan nyaeta pikeun menta kasalametan saupama urang erek migawe hiji pagawean. Upama asihan atawa pelet pikeun jelema-jelema teh mika asih urang. Upama ajian hayang kakuatan, kabedasan jeung
jeung sajabana. Jadi lamun ajian mah lamun misalkan kakadek atau kabegal teh henteu nyeri lah nya. Terus lamun singlar bieu naon nyingkahan tina segala penyakit siuman-siuman jeung sajabana musuh hama. Lamun misalkan jambe mah nyaeta pikeun ngubaran penyakit atawa kebiasaan anu teu hade jadi hade. Gitu panginten kartos perkawis pantun. Kadenya ieu mantra teh ulah digunakeun ka saha wae di mana wae tapi kudu sesuai jeung atau saluyu jeung aturanana. Nah, hatur nuhun pangintennya dina materi carita pantun teh dugikeun ka pangnyebar basa mantra-mantra kartos upama kahartos hatur nuhun sataacana mugia ieu materi teh tiasa manfaat keur hidup tiasa nambihan pangaweruh kanggo hidup. Hatur nuhun sataacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.